Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Di sajian pihak, Andi anu ngalawanan Jimpo temenang kesulitan. Bari ngagunakeun siku-sikuna ngaladenan panarajang Jimpo anu ngan saukur suat sieur tepuguh. Trak. Bedog Jimpo dicapit ku siku-siku dina jurus capit hurang. Hiu ceprot leungeun Buntung Andi nyayang kana nada. Jimpo ngoceak bari langsung ngecengkang teu sidik deui. Hiji deui kadiekeun Pak, cek Andi. Ka Mang Uus anu harita keur jogolan jeung Sarja. Mangajang. Mang Uus anu tanagana geus leuseuh kacida atokna aya anu anon suka bebela teh. Gentak mundur ngajauhan Sarja. Ngarasa kaget oge, mireungeuh. Anu ayeuna ngabantuan teh hiji jalma anu disidik-sidik teh leungeunna. Leungeun kencana. Hahaha. Geus dibejaan ulawani. Begal ditutugan masih bedegongnya. Cuk Andi perisak ngirimkeun panarajangan. Sarja lain deui kagetna. Ti tadi oge ningali Andi teh geus gimir. Kari-kari ayeuna narajang ka manehna, tapi ngarasa geus kapalang manehna jadi nekat. Hiu we nyabetkeun bedogna. Tang bedog ditakis kusi-kusiku ngahaja Andi teu ngagunakeun leungeun buntungna, tapi manehna ngacorelat ka tukangeun Sarja dina jurus panggalmui. Kalawan teu asa-asa blentrang sirah Sarja dipakol kusi-kusiku ti tukang. Sarja anu teu nyangka seetik-etik acan kana gerakan Andi ngoceak ngasareuwas jeung nyeri anu pohara. Sakilat manehna malik tapi kakara oge nyampe. Ana kecerot peureup buntungna Andi geus nyuk ti handap ngadagor kana gadona. Trok. Kadenge sora huntu handap jeung huntu luhur. Sarja anu diaradu lantaran dibentur. Ja ukur bisa ngoceak bari nutupan sungutna sarta langsung nangkarak bengkang teu usik deui ukur gegerungan. Ret Andi ka Adria anu keur ngalawanan mikeuna teu matak hari wang sabab harita Adria terus ngadesek lawana anu katampanangan ukur unur-unuran keur mah pingpingna geus kebeunangan katurug pangabisa Adria ayeuna mah memang aya di saluhureun manehna. Geus kitu mah Andi koloyong nyamperkeun ka Mang Uus bari ret ka tukang besi teh anu tadi ukur ngayak-yak di sisi jalan. Dupi bapak teh bade ka mana? Andi nanya sopan nakar. Bade ka Nagara Tengah ujang. Wangsul ti Kadungora bapak teh. Tema Mang Uus teh rengkuh. Nah, atuh meuni wengi Pak, saya nawe abdi ngalangkung ka dieu, cek Andi. Lumawi ujang
kajongjonan teuing bapak teh. Da itu pun diki tadi teh nagihan heula artos tilas besi ari bade ngendong di kadung rapuh malang kanu dirorompok saya nawe aya ujang atur nuhun pisan kana bantosanana ujang temal Mang Uus bari nunjuk ka tukang besi teh nya eta ka Mang Diki Dekok anu ayeuna mah geus ngadeukeutan eta mah teu paos dicarioskeun parantos kewajiban silih tulung ka papada komo deui kanu kenging kasusah untung kabur wigena kadenge Andrea ngagorowok barang direret ka tempo wigena anu keur ngabecir lumpat bari ingkud-ingkud dan anu saterusna mangpret kanu bala Jimpo jeung Sarja anu geus hudang tina kapiuheunana ningali Andi nu keur ngobrol teh teu talangkengan becir we nuturkeun gegedugna. Muhun kitu wae atuh Pak. Wilujeng angkat mugi salamet di jalana sareng meuli pareng tiasa ditepangkeun deui. Ceuk Andi bari ngajak sesalaman ka Mang Uus oge ka Mang Diki Dekok. Har ke atuh Jang bapak teh teu acan rengseng ngebrehkeun ka bingah sareng teu acan terang jenengan ujang ceuk Mang Uus sawios Pak saur abdi oge eta mah teu kedah janten emutan sareng punten abdi dina waktos ayeuna mah maha ngawartosan nami abdi cek abdi uninga we yen abdi anu ngageugeuh tutugan wilujeng kantun Pak cek Andi teu mirasa ka Mang Uus geus kitu mah corelat gajelang we ka kanu bala sisieun jalan dituturkeun ku Andrea muru ka tempat penyumputanana sahanya bawa Amang cek Mang Uus bari ngadadak bulu pundukna muringkak mohon Pak pantadi nyebat yen manehna teh nu ngageugeuh tutugan hari wanggil sarua deh Mang Diki Dekok oge memang borangan beuki ngarasa muriding manehna eta ningali wawasena sakitu hebatna jeung eta leungeun buntungna kacida hebatna jago tutugan we sugan mah pantes mun disebut si buntung jago tutugan teh ayo Mang urang gawat ini hariwang cek Mang Uus ngajak buru-buru ini anu mangrupa carita anu ditabeuhkeun ku Mang Uus ngeunaan dirina anu ditulungan nalika rek aya anu ngabegal palebah tutugan teh antuk nama tultol tata lepa kabalarea ku kitu nama nyebut yen anu nulungan teh si buntung jago tutugan lantaran Mang Uus teu apal kana ngaranna anu geus nulungan manehna jeung deui meureun sebutan eta mah genah kalingina ngalageuna ngagelesar kana ceuli pikeun anu teu apal ka Andi mah tangtu bakal ngajadikeun hiji tanda tanya tapi ari keur nu apal mah nu kadenge ciri anu sok tutulung ditutugan teh leungeun buntung geus tagewe nyangka ka Andi geus komo deui keur urang si pancar atau panenjoan mah hal eta teh kadengina ku karna matak nyongkap kana hatena lamun musuhna ayeuna meunang lanihan si buntung jago tutugan teh komo deui pas ngadenge kudang deuk diabadikeun cenah dina kaos cenah atawa mie malah geus loba nu parasen cenah
pikeun karena mah beuki we tambah nafsu ngagugudag geus mah harita manehna nepi ka ngalaman uta getih katuru bigena anu ditugaskeun ngabega teh balik dina kaayaan tatu dina pingpingna kasurung ku rasa penasaran karena ngajurungan deui wigena ngadatangan tutugan ayeuna mah ditambahan ku Ki Jantra kumpit jeung anak buahna tayalian pikeun ngahadang anu nalar lewat di tutugan anu ayeuna mah jadi haneuteun ku anu lalar liwat sabab sajabana ti jadi laludeung teh loba oge anu hayang panggih jeung Andi kasurung ku rasa penasaran karena ngajurung wigena maksud karena nugaskeun Ki Jantra teh nyita bisi papangi jeung Andi lantaran ceuk pamikirna bisa jadi Andi teh pegaheun ari kudu nyangareupan Ki Jantra mah pirahaku teganan rasa bapana anu jadi kabogo malah Ki Jantra dibawa dian bisa mah cenah si Andi teh kudu ditipu bejakeun we cenah ngahaja datang teh di jurungan kunyi Tarsiah pikeun neangan Andi di mana balangahkeun sina disampurnakeun ku wigena jeung anak buahna srog katutugan kebenaran teh langsung menang sasaran aya waho nu pinuh muatan keur kagarutkeun mogok keur diomean ku supir katut kenekna baheula mah lamun kebenaran mogok palebadinya teh kenek atau supir sok ngebelat cek kaleles minta bantuan tapi harita mah supir jeung kenek teh jongjon we ngomean lantaran geus meunang beja lamun aya nanaon pelabadinya anu ngageugeus tutugan sok mantuan malah bejana kastarima teh sok kaleulewihi majar teh Andi bisa ngaleungit tapi barang mireung wigena jeung balana jungjeng bari ngabar bedog supir jeung kenek teh lain deui leuwasna eta we kenek mah nepi langsung ngedeprak sedengkeun si Mang Aji anu boga barang anu harita keur nunutan dina jok sabab manehna mah teu milu turun lain deui ti buburanjat sirahna anu bolenang herang teh nepi ka ngegeduk kana kaca saterusna pakpot bari walah wah weuleuh hahaha rezeki nomplok meh ieu mah euy menang barang menang uang jaba menang hulu botak bolenang cek wigena bari teu euleun ngamang-ngamang bedog bari nyampeurkeun ka si Mang Aji nyaeta bandar kaen teh ala ampung tuan uang sa coko walang we asa nyawa ulah dicoko cek si Mang Aji anu manehna teh mang katurunan ieu Tionghoa cigana mah ngomongna bari ngedeprak bakat kusawan Hasan naon sia ngut bangsat kaing bukang wangsa tuang lampo cek si Babah Aji beuki kasima bari tina bujurna mah teu eureun ngeburut-but jadol sia ngadon ngawalu ulun sia maka nyebut bangsat segala aing dipeprek da tah hulu botak teh ku aing cek wigena bari mencet irung hanya ampung jangan ganggu butak awe ampung awe cek si Bawa Aji bari tetep teu wani turun serahkeun kabeh barang-barang cek wigena bari gendak ni kaleungeuna terus si Bawa Aji tadi kusur nepi ka blok labu bujurna ti teuneu alah uteung we witung pokna bari nyepeng beuteungna anu burayut balis we bangkong suike buah haram
sia geus ngawalu deui. Wigana mundur bari mencet irung. Ani jeung Adria anu ti tadi oge ukur ngawaskeun anu keur ngomean wahon ningali anu ting garajeng bari terus ngakayak si Baba Aji. Langsung ngagajeng bari melesat pakarangna. Bari mesak pakarangna. Adria mesak bedogna sedengkeun Andri mah nyabut siku-sikuna. Hahaha, teu gampang sia rek ngarampok di tutugan mah. Sangkarupan heula ieu kaula nu gageuh di tutugan. Ceuk Andi bari ngahembatkeun siku-sikuna. Kebenaran euy, wadah balan kepung ceuk wigana marek parentah. Ki Jandra jadi bingung. Manehna ukur ngejentul we niatna rek nipu Andi teh jadi gagal, tapi keur kitu saprut Adria narajang nyebutkeun bedogna ngalak kana beuheung. Kilok Ki Jandra rikat ngagiwar sarta nakiskeun bedogna. Adria ngegelot ngalegot ka kenca, tang dua bedog bentrok ngeluarkeun kembang seuneu. Tungtungna Adria putpet. Popatu tunggalan jeung Ki Jandra silih sahabat silih bacok duanana pada hayang ngarubuhkeun lawana. Hayo batur ulah dibere ampun karepok ku kabehan. Wigana mere sumanget bari nyabetkeun bedogna ngencang atuh. Mantong lo babacot sia wigana. Mana si Barawi jeung si Jaka? Teng-tengkeun sakalian ceuk Andi bari ngacorehat. Las dina gerakan rondok maliwarni teu lilang kadenge pring plangna bedog lawan nu diaradu papada baladna kocel kadenge suara sarakawi. Anu sirahna katodel ku congo bedog jimpo. Kuak kesusul kudul manan anu pigelangna kakadek ku Jumanta. Atuh pikeun wigena malain deui. Mata kaget jelema dikarepuk. Tapi anu tinggal wak andun batur-baturna. Andi anu geus aya tukang ngeunangan habak we nakal sirah wigena kusiku kentak wigena malik kecerot kadona di papangku leungeun buntungna. Kontan wigena ngagedebut anu satuluna ngabebengkang. Geus kitu plasak pantang siku ngababad bedog lawan dina jurus cacar bolang. Hiu kecerot aduh. Gado Jumanta anu pangdeuketna dihanca ku leungeun kencana bret peteung sarja jeung jimpo dipapan siku-siku sarta satuluna ting garubrag. Bari beteungna boborot getih katuri ku tungtung siku-siku. Hayo saha deui anu rek maju. Ari hayang modal mah. Ceuk Andi susumar. Tapi tetela hiji oge eueuh anu wani. Kabeh ngalakir bari mareunang tatu. Ki Jandra anu keur jogol jeung Adrian ningali kitu mah gentak muru ka wigena. Satuluy nama init ninggalkeun eta tempat. Atau semang teu kedah diudag ceuk Andi ngahulag Adria anu rek ngudag ka Ki Jandra. Manehna teu tega lamun Ki Jandra nepi ka ngalaman tatu mah. Aman ayeuna mah lamun aya anu rek ngaganggu palebah tutugan. Tangtu baka adu harupan jeung kaula ceuk Andi bari ngacoreat. Kanu bala dituturkeun ku Adria.
Iya, nanti dulu salah cek si Baba Haji. Di ditu nama rek nuhunkeun sarta rek merepresenan hanya akal andi geus ini. Tapi sebenarnya mah ukur nguliwat tetep nyerangkeun bisi aya komplotan deui nu sejena. Teu lila kadenge mobil teh geus bisa dihirupan tius we maju ngetayap mapaina netekna tanjakan leuweung tiis anu ngemplat. Beja sumebar deui ka balarea di ditu di dieu pabeja-beja si buntung pada ngaralem pada muji geus jadi sabiwir hiji. Komo deui sanggeus ditambahan ku si Baba Haji anu ngebrekeun pamanggih jeung kabungah lantaran geus ditulungan bari jeung ditambahan sagala rupa disurup malarapayus majar eta teh makhluk lalembut sabab gerakana kacida cepetna jeung hebat malah rek nuhunkeun oge nepi ka teu sempet atuh keur anu rapel nyen si buntung jauh tutugan Andi teh anu dibantuan ku Adria rabu narpenguan Ti Surdi katut pamardaka teu tinggaleun ti Jatma malah Ahmad Tasim si Kemeda sarta si Bopeng mah sapuk rek miluan bebantu dina ngabasmi kajahatan anu ngariweukeun balarea. Anu kasanggupan teh lain nganjaukur dina sungut tapi cengprakna lebak tirona greg serta tempat anu biasa sok dijadikeun penyumputan prabega teh diintip diarincer malah mineng bentrok jeung karna sarta komplotanana. Atuh dina waktungan sakedeung oge kabeh tempat teh jadi aman tina gangguan para begal. Atuh pikeun karna mah jadi mata pugag lalampahan. Ari rek eureun matak wirang nekat wae pasti awal akhirna bakal tewak. Ku kituna dina hiji mangsa mah baradami pikeun nangtukeun naon anu kudu dipilampah. Karena ngasongkeun saran sabab di jalan-jalan mah geus teu aman, kumaha lamun ngadatangan ka imah-imah. Tapi kanu jauh atuh kabeh meuni asa ceuk paribasa. Monyet diasongkeun taraje, kabeh langsung satuju. Mimiti anu rek didatangan teh lemur nang Kapait, didinya aya toko babah sarta banar areng anu daya lian ti Pak Asmita bapana Gumilar Akina Wijana si Ruyung Kaung. Memang eta mah niat mandiri karena pikeun males kanyeri ka keluargana Gumilar. Wakosna pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.